desa eta sami kudu didoakeun. Sami kudu didoakeun. Nah, cenah Neng Nais pake kudu didoakeun. Komo RT jeung RW mah abdi mah sok karunya ece. Hari jadi presiden mah nalika diomongkeun ku urang dieu teh moal nepi moal. Terus ente tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika ku info diomongkeun teh pasti nepi. Dan ais ge apa urang dieu sok ngomongkeun RT jeung RW. Pada jalan rusak, pada aspal ipis, dari nyalahkeun ka RT jeung RW sia cenah. Cek ibu teh, ieu jalan rusak deui. Atuh da kuduna aspalna teh kande ari ieu mah ipis, sigana teh dihakan ke RT RW na. Ece ti iraha RT jeung RW ngakan aspal. Kemudian hari dan hunturna terus udah kata kancingnya ke pemimpin teh hese jadi pemimpin teh salaras nama orang oge pemimpin jang jadi orang sewang-sewangan mimpin awak nyalira tes hese kemudian mimpin awak dah tidak kumargi sakit orang doakan para pemerintah orang masing sarehat amin. Kali sadinten sawangi. Cek si ibu teh Neng Nais ibu mah maca selawat teh dina atahiyat eunah salat. Ibu jawab cingkompak cinta ka Rasul. Kurang tarik cinta ka Rasul. Bapak cinta ka Rasul. Coba ayah bapak-bapak ayah. Sak atuh nyora Pak nyora katakan abdi mah sok nanya ece ka bapak teh ari ibu-ibu masuk kompak ari bapak-bapak mah nalika ditanya teh Pak cinta ka Rasul pika keungeun ya si bapak mah karesepna teh cicing dina poek nasi gaririwa. Katakan bapak tong dino poek ya tingali lucaannya talaga kene sakali urang ngaoskeun shalawat ka Kanjeng Nabi Allah bakal nurunkeun 10 rahmat 10 kali urang maca shalawat ka Kanjeng Nabi Allah bakal nurunkeun 100 rahmat 100 kali urang maca shalawat ka Kanjeng Nabi Allah bakal nurunkeun 1000 gagah lega uut ece kan abdi mah sok rada hariwang lamun panggung ageung-ageung teuing weuweut teuing siga kieu kamari abdi ceramah di Nanggerang Ciririp panggungna teh meuni ageung weuweut ku beusi abdi naros kanu hajatna bapak ari ieu panggung dianggo naon siangna teh perasaanmu balikna tara aya nu edan tek sagede kumaha panggung para ayam membalik nepi ka gugulitikan aja diwaler eta ku si bapak neng pan ieu teh siangna tos aya pungdut tos aya pungdut ibu apal pungdut naon pungdut teh jelema ompong gendut lada saya abdi teh bapak ari mayar artis nu kitu sabaraha diwaler 50 juta neng abdi luas bayar punggut 50 juta tetapi dia jadi mentaliga pernah dibayar 50 juta aja ari di dia aya dangdutan tuh aya katakan diisi ku pangaos alhamdulillah aya acara naon cenah ayeuna teh Bu tasyakur memperingati tahun baru Islam 1442
Hijriah Silarang Tasyakur Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-75. Tasyakur teh bahasa Arab ce, namun cek bahasa Sunda nama syukuran. Aya naon ieu pemuda Karang Taruna ngayakeun acara anu sakieu mewahna dek syukuran kemerdekaan Silarang tahun baru Islam. Syukuran teh aya dua. Kahiji lamun cek bahasa Sunda syukuran teh hatur nuhun. Naon cek? Sakali deui naon? Hatur nuhun panitia abdi tos disayungikeun kursi. Kursi lagi meni sae ece meni ageng. Ieu kursi teh lamun abdi calik payun teuing ngeurik kana kaina. Lamun tukang teuing ngadelo. Masa gitu? Aya hiji-hiji acan aja. Ibu osok nyebat hatur nuhun ka salaki. Astagfirullahaladzim. Taraja teh si bapak balik di pagawean mawa duit cek si bapak teh mah ieu bapak uih nyandak artos sabaraha bapak wayah nama ieu 80 juta. Alhamdulillah. Ibu langsung disuhun hatur nuhun bapak tah eta ahli surga manu kitu. Jadi bere duit 80 juta teh teu protes. Ibu jawab cing kompak nu tengah jawab mu abega salilana. Ibu lamun dipasihan artos 80 juta bunga moal. Cing tarik bunga moal. Protes moal. Ah nu kieu Kang ahli surga teh. Apunten ieu kata mah. Tayangan kita majikanna teh kudu nu kieu dibere artos 80 juta teh tengeueuh. Ibu ngeluh moal. Hidup ahli surga hidup. Hidup ibu-ibu. Tapi dah ayah ibu-ibu nu tengah jawab geus aja itu. Batur-batur ngajarawat ieu mah culak cileuk gitu. Mun leuk maot atuh aja. Beliau pisan kahayang di tengah itu aja. Ibu itu udah dipongker di pasien atau 80 juta bunga moal. Oh iya ahli surga. Tapi akan sebelum kemerdekaan orang bahas heula istri ahli surga teh nu kumaha. Dengan ieu pangseurna nu hadir teh saha? Ibu-ibu. Ibu yang terang istri ahli surga nu kumaha ayo? Yang terang ayo? Nuka hiji istri ahli surga teh nyaeta istri anu gaduh kasieun jeung ka era ka salaki. Naon cenah Bu? Gaduh kasieun jeung ka era ka salaki. Kudu era ece ka salaki teh kitu ulah di mana wae ieu. Ari masih jadi panganten anyar mah hidup oge masih kena dikatempir daerah pesalaki. Nah, ari geus jadi panganten lama hidup ge brak-brak di mana meni. Tuh hayang hidup oge ngahaja dikaluarkeun seujeu mah. Nu kitu nu teu beda ka era kasalaki teh. Catet lamun istri tos teu gaduh kasieun jeung ka era kasalaki eta ahli neraka. Ahli neraka. Katakan ibu cing larajin ngaji teh ngaraledahi hidayah. Saya kalau ngajawab gitu. Kalau diri itu nak ngaji ngaraledah itu aja. Kudu rajin ngaji teh ngaraledah hidayah. Jadi boga ada di itu teh kumaha lain ngaraledah itu. Hiji istri ahli
ahli surga teh nu gede kasieun jeung ka era kasalaki. Nu kadua istri ahli surga teh nyaeta anu sabar ngurus budak. Bu anu sabar ngurus budak. Jadi bapak tong gaduh rarasaan nyarios kieu ka ibu. Mama dan mama teu ngarasakeun kumaha capekna nyiar rezeki, kumaha capekna nyiar nafkah jangan nafkahan inung jeung anak teh. Tong kitu Pak ceuk saha awewe teh capek, justru sabalikna awewe leuwih capek. Nu ngurus rumah tangga, nu ngurus imah, nu masak, nu ngurus budak saopat-opat, nu gede teh bese nu cikal, amandel nu bungsu bisu nu awewe congi. Eta teh kusaha diurusna? Ku ibu-ibu. Ibu jawab cing kompak urus rumah tangga capek henteu. Cing tarik capek henteu. Akang kapeuting pengakuan si korban. Capek ngurus rumah tangga teh. Ya can ibu ku hamilna cik adi bade naros ece ari hamil ribu henteu berat henteu capek henteu cangkel henteu nah jeung hamil wae atus ece betul bu betul gitu cing tarik mumpung aya nais di dieu urang meunangkeun ibu-ibu siap siap kerhamil bobo serba salah yang ngigil bisi bahe nang kalak engal nang kuban bisi bucap orokna dahariwang atau kang ningali anu hamil bobo dan nang kuban mah sabab anu antol kana kasur teh beuteung ngahungkul ari tarang jeung sukuna mah ngangkang aduh pakai ku salakina muis dia dansi kalau sinteun ayeuna ningang nalika tadi ngalahirkeun ku bapak dicandak ka bidang ayeuna ketumban tos pecah cek bidang tos sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana kentengna luhur teuing pas naik karena kasur cek bidang besok ibu gerak tarik napas nyamuhun dan tarik tambang mah Agustusan geus teh tarik napas ecek ngaheujeun ngalahirkeun kumaha cek kumaha sok ngalahirkeun kumaha ecek ibu-ibu ketuang jeung salaki porocok budak teh modal cek salaki nama itu si gade ibu ada ngawap sangut dan jadi marsihan heula mungkin tali pahilik jeung sangut dialungkeun tali dihuapkeun tipe ngurus budak teh katakan jaminanana kanggo ibu anu ngurus budakna sabar maka ahli surga katakan muka dek cing sabar ngurus budak teh ulah ieu mah ngan dicuitan we budak teh budak mani atuh budakna teh harejo terus jadi warisan pertama anu dipikeun ku sepuhna ka putrana teh lain harta lain jabatan lain tahta tapi nami anu terus terang nami abdi saha cenah nami abdi Nais Nurjana cahaya surga katakan abdi mah di mana oge angger berca ayeuna oge dina panggung berca teu pupul lampu mun hareupeun pisan sareng ya tekad bade nami urang kali nu sae bade bu mangga nyendak nami Al-Qur'an kami urang kali teh tina Al-Qur'an tina nama Rasul sahabat Rasul keluarga Rasul mangga canda
cek si ibu nu di tukang teh mohon yang nangis ibu mah namian murang kali teh gede saya dina Al-Quran sahaya ibu namina ieu mah namina teh cecep murtadin ari nu ieu saha ibu namina ieu mah namina teh aceng delimin ari ieu nu istri saha ibu namina ieu mah namina teh Iis Haitaniah yang teu balik teh pendengaran budak setan. Komo zaman ayeuna mah keur usul ngaranan budak teh dihijikeun tina ngaran indung jeung bapakna. Bapana Abbas, indungna Kokom anakna. Astagfirullah. Bapana Irfan, indungna Cici anakna. Itu di ngaranan keluarga parabat rumah tangga. Dan aya nu para bapana tata indungna ai anakna. Aya nu sok dihijikeun aya. Aya oge anu tina bulan kelahiranana, cek. Lahir bulan Januari di ngaranan Januar. Lahir bulan Februari di ngaranan Febrianti. Lahir bulan Oktober di ngaranan Octavia. Lahir bulan Maret di ngaranan Maeret. Ada sakali deui kewajiban sepuh ka putrana teh nu kahiji nyaeta ngaranami anu sae ngaran janten doa hartos ibu bade namian murang kalung sae bade dua cenah istri ahli surga teh